Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abi Rifayendra Senaki di kelas 10 MIPA 2. Jadi Abi bare ngawawancara ngeunaan COVID-19. Abi bare ngawawancara ka Ibu Nopitasari salaku narasumber. Pertanyaan anu mimiti kumaha dampak Ibu salaku padagang dina kaayaan COVID-19. Dina kaayaan COVID-19 ieu dina usaha pangaruh pisan. Dina keuangan sareng usaha pasti pengaruh pisan. Anu kadua, naon anu kedah dilakukan ku masyarakat dina pandemi COVID-19 ieu? Anu kedah diterapkeun nyaeta 3M, menjaga jarak, selalu pakai masker, cuci tangan, sareng menjaga lingkungan di lingkungan keluarga, masing-masing, sareng lingkungan diri pribadi. Anu katilu, kumaha sikap Ibu dina pembelajaran jarak jauh ieu? Sikapna dina pembelajaran jarak jauh ieu aya 2 hal, aya hal positif sareng negatif. Hal positifna urang janten biasa ilmu guru sareng keluarga, sareng keluarga. Hal negatifna urang dina aya pembelajaran anu teu ngartos susah, udah aya upami aya tatah muka gampil, nah itu sama pembelajaran anak upami itu kan susah. Ya, tos sekian si Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.